Aku pecinta seblak, lihat ini jadi gak suka. Berharap naon atuh teteh ieu mah pirage seblak kampung. Beda deui jeung anu di kota-kota geuningan di nu diparasmanankeun nya. Di kampung masa aya-aya we. Jeung deui porsina oge atuh pira ukur 5.000, 10.000 paling gede ieu teh di kampung mah. Beda deui jeung anu di kota geuningan sakali ngaladangan 30.000, 50.000. Bari jeung deui loba piliheun da diparasmanankeun geuningan eta teh seblakna teh. Ieu mah atuh da di kampung teteh tapi da kumaha deui nya keun we lah. Uyuhan atuh teteh sakieu oge abi mah jabaning modalna ge parebut jeung jajan budak. Can deui lamun hayang nu sorangan nyieun keh tuh kacokot deui modalna teh. Matak keun we sakieu ge lumayan we. Tapi ku kitu nanya teteh keun bae da geuningan rupa-rupa nu meuli ge aya nu resep lada aya nu henteu tah sarua we meureunana nya. Da dikumahakeun da ieu mah kur pira seblak kampung. Uyuhan atuh sakieu oge nya teteh. Tuh geuning penampakanna ge kieu nya ukur cimol, makroni, mie, tahu we.